nyet nyeriun mending balik hade kado mak itu teh dulu ayo oh soang Dicai Una Jaya di darat Jaya Una nucalik di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem mingkem bet balalager uka-uka di dieu dedemit di dieu gentayangan di dieu ulah jahil ulah ganggu Yisim kuring saya keseler Prabu Siliwangi bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara tapi selamat kabur nyaboga turunan di Sumedang turunan teh tukang baso tukang baso teh tetangga simkuring jadi simkuringnya sami turunan Prabu Siliwangi sising lah ngadongeng manusia loh memeh dunungan ya dewek heula ka hareup naon dengekeun aya makhluk naon di hareup makhluk naon di hareup jagoan di dinya euy bau-bau bangsa manusia si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu tong heureus seuling mah teu nyari tenang buta hiji wae masing hareupeun ta ka dieu ye bisi loba sak loba ge bisa we sausik tingalikeun kebenaran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema aduh saha ngaran manuk aya manuk maneh makhluk leuweung punten ya kuring bade milu ngaliwat heug teu naon ke urang badami heula sakedeungnya mun sae tadengekeun hawar-hawar tadi lebak naon aya tatabeuhan muni geunah kadengena meureun dinya teh aya nu hunting hunting hajat maksudna eta sora silung sinen eta sora rebing rebing rebab galap urangnya teh kadenge sora kentut ketuk nu kacida kadenge pisan mah mun narawe sok ka sora bool aya bool bonang sok terus nyiksa eta nu ngeunah pisan mah sora sarman aduh sarman utit emang utit saron maksud teh dah geuning jelegur teh sora golep golep goong naon anu diseueuran seueuran seureurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh
hampura wing surat bahasa gaib galap fungsi Gering panas menang 7 tahun setengah panas untung cepai gebuk nepi kaki geningan tau kayaknya maksudnya nuhun ari unine are uninga mah galap murnya euy gitu urut gering urang teh kungsi Gering pantura pantura panas maksudnya obat tinggal dahar ompong ompong obat nah tetenya gitu kalau disejarikan si ngamak kakaran apa si akan naon seueur ai seuri teu kulan dong jago sia uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia Ari pek teh geningan bener pisan tenyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh Agnon saha ngaranna kuring lan upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica Agnes Monica menip depak kieu hari itu anu tukang tikus enang tikus eleh deet kus enang maksudnya tak kebenaran najan mungkir dages takdir najan mumpang dages kadar ilik diri bagja awak dek lompat kamana ngabecir tangtu diberi dek kabur tangtu disusul aduh lagu naon teh bahduk dek bahdukun maksud teh nyaeta karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh itu duh aduh ampun wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak pedah beureum disebut asak emangna dewek teh ramutan jadi lu mau makan gue oke kita berantem dulu wah berani lo emangnya lu berani sama gua mau pati-pati aprok-aprokan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleu kebetulan sesudah kita berantem kan capek saya makan lu boleh siapa yang duluan kamu yang kalah kamu yang saya makan buru-buru laporan dulu laporan buru-buru aya gangguan gitu di hareup siap lapar aing acan sasarap kula rezeki wapun kayaknya makanun edas bau-bau bangsa manusia sama ada bau ya sanajan manusia liwat kaya tempat nganu harti geus jadi rezeki ngaing terus jadi mangsa salira
mangkaning karesep ari ngakan jelema teh tegas ngakan ping-pingna Ping-pingna naon kabeuki cece ping-pingna teh naon deui tetek ulah komo eta tulang dada moal teu ngaderek-dek dihakan moal teh hipu atuh eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek diteureuy buleun mun ngageleser ada tangtos gitu tetek komo eta geus nyetrok sirah jelema ai karesep ngadahari daging teh dibeulem dibeulem heula kabeuki cece kabeuki komo digoreng mah kicu-kicu mun dipais we komo mun di sate mah tah diangeun ka cida mah digule kabeh we awan nu kaliwat anu ngeunah pisan eta ai dibeulem teh ngakan cekerna tah tetepokanana we nu rada loba dagingna dilamotan di tengah pujit anu ngeunah pisan we eta tah komo kana jeroan pujit mah umurna aya eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejelok ada lain sada sebeuh teh mah seutik segala beuki ya hajirikeun semua bakjai Gusti nuhun maneh mah jelema daekan ngan hanya ka eta teh sirah teh mun murid apa teh teh falsafah naon nawiskeun abdi mah leuleus beung nawiskeun leuleus beung dititah sasaran teh naikeun ngahancurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna ya kedah ka mana milarian tuangan salira kelana tenang jangan rezeki kana salira dipiri kurupi kambing lumayan panglipur untuk karuan budi ngajirkeun semua bakjai Gusti nya cik abdi ge kalapeuh ke garelo aduh ampun ya kan muni percis teh orai hejo ha cekeunai orai naon-naon oge ah jeung jibatan eueuh teh ngaran mah mun urang eling wiwitan tangtu moka malinaan asep dampa tangtu moka malinaan warga seni Padalangan eta seniman sajati wayang teh ngandung perlambang manusia alah Jakarta sekarang panas banyak baraya ya Kang Jakarta sekarang panas banyak jalan para ranjang hawana panas ngan hanya ka banyak baraya
ngan banyak baraya sekarang. Banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang. Bawa kendaraan. Mararawa kendaraan. Lain maneh teh ngomong teh dina we terus kumaha naha. Asa napak saja saya mah Kang. Dararamang sadayana. Mujo cekap. Nah, sekarang ada apa? Pangda saya harap datang sekarang. Aya perlu urang ngepung hakaneun. Aya hakanan anak. Nya urang neangan aprak-aprakan. Kamana? Kamana we? Ngagalaksak. Ya. Ngagalaksak ka Bapak. Saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan. Lain ai maneh bisa nyebut u, bilang u bisa kagak? Kagak, hanya a saja. Kagak. Bilang i kagak, hanya a saja. O kagak, a saja. Ai nyebut olo balaga Benar. nya. Benar. Ai nyebut gede hulu balaga sama hayang katangar Banyak gaya. banyak gaya. Badag mastaka gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ya ma eling mangka eling coba ya gampang saya mah naon takwa mangkata wah rumingkang di bumi alam hanya celangka marca pada Dharma wawayangan bae Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah anaknya kasasar lampah sama tawanya tadi dia nu hese mah maha nu paling sulit banganya maha nafsu nu mata kaduhum wah bisa Maaf bisaeun di dieu mah. wah bisa gampang nafsu nu mata kaduhum amarah yang matak hajakal nya tuh kayak dia anjing. Itu kenang beberebetan itu. Saya mau digendangin, kenapa kok datang saya diam semua? Oh, mau dikendangin? Iya dong. Ya, cepet boleh. harus. Ya boleh atulin, kendangin tuh. Yang enak kendangnya. Nggak, ini enak suara sindenya juga
kata-katanya tauhid enak sekali. Baru enak ini. Kamu mau disengakan mengaduh. Atur nuhun. Ya, ai kenang jempe pajar di kenangan si eta mah. Bolot sih. Simbah kapi hatur diterima. Ya, diterima. Mak, diterima. Belum? Naon jo belum sia teh. Gusti sia bolot budak. Belum. Belum lahir. Dio goblok. Dio. Aduh kewe geus menang ijazah kakararek dikawinkeun. Goblok. Kira tamat lah sekolah. Aduh. Nuhun kada rumpul. Ngacung-ngacung leungeun naon bari teu ngomong. Iya. Mangga naon? Naon ieu teh? Mangalah ada apa? Lapar. Sami atuh? Heeh. Takuha sakitu. Wayahna deuleu. Pang neangankeun kahakadan aing poe ieu. Dek unca, dek bagong, dek monyet, dek naon eta mah. Aduh. Kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok. Ya, neangan nomor. Ya. Nanya-nanya peryogi mah tuh. Siapa? Takuha sakitu dulu. Tah, ayeuna mah tong boro make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan. Nasenang daging jalmi beuki. Seperti Sumanto. Iya, ngeunah dulu. Ya atuh ai. Senang mah atuh abdi ge bade ngiringan ah. Bade nyobian. Tak kitu wayahna. Kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul. Da maneh bagian ka belah kulon ayeuna. Mangga kulan Gusti. Mangga kulan heuh. Wayahna euy, wayahna sararea ini. Punten. Aduh. Ngahaturkeun semua pangabutuh. Aduh. Maksud teh pangabaktos Gusti. Oh diterima. Abi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput. Aduh jelemput. Ampun. Maksud teh aya jelema Gusti. Di belah mana? Di belah ki. Dusun, dusun dua, tilil, tilu. Oman, opat maksudnya. Tedugi kalimun. Aduh ampun limun. Tedugi kalimat. Sumur ketang limun ay lima. Mung tedugi ka genut. Ay genut. Genep maksudnya. Di belah mana? Palih ki. Aduh ki. Ya. Kidul Gusti. Sok siap sarana. Hingga ayo pada. Parina teh kaki ikan dah. Galap. Anda magalap. Nah,
kemana saja ngomong kesangeunana ayo ini ayo sia orang jangan ini aya jelema naon itu hari ini tuh para ruku naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakol naon rame jeung ieu mah naon teh ayangnya udah kumaha minta supaya kuring apal dangariung teh wah maneh mah buuk ai buuk budeg maksud teh bolot hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksud teh abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon ari maneh aduh ya ieu teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buek nama baik urang suuk Sunda maksud teh diantawisna desiratna sarung sari ieu sari kumaha ari maneh ieu teh tuh di Jawa oge aya nu geus nyait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh ih sungut dikituan disadah henteu anu galak gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh jeung mikung aduh miing maksud teh tuh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya ieu Jet Li sia nu salah sia nu bener tuh nya di Amerika Stephen Seeng segel ieu segel maing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui nya tuh dina 007 hah naon san kok kompodat san koneri maksud teh duh nya aing kudu seri naon itu gitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh lain bapak uing maot dunungan lapar beleguk sabaraha taun yuswana bu Gusti
Dibales ayeuna. Donongan lapar. Coba. Di mana dikuburna? Aduh. Belegok. Ya Allah, keun bae tong dicengcurika. Merendak geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa. Tuh. Aduh, belegok. Entong keun bae tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Aduh. Tungkul aing dek nulis tungkul. Ade. Gua mau nulis lu baca lu bego bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia blok tong dina jalanan atau dikuburina jurig. Baca sok baca maksudnya ini tulisan itu kumaha lamun urang baca baca Kusihung baca. sok kusihung baca kusia lain Bapak Uing pae. Atuh mun kita tadi pan kitu bae oge belegog maut. Aduh mana cek kumaha dina tulisan teu dikeuna maut baca. Aduh terus baca terus. Tapi dunungan uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegog tah eta hayang barang bang semplak. Barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing aing salah. Aduh aduh ampun cing uing mabet galap ayeuna mah ngomong teh euy cing kumaha beuki kolot teh kieu geuning Tina naon asalna? dina naon dewek asalna jadi galap kieu. Aduh kieu maksud teh karal premios aing salamet geuning uring-uing teh gimana ya udah wala alah kaula moal rek ngaganggu bangsa ajeun kaula nulungan anjeun bieu. Aduh marmot mun sagede kitu. Aduh Gusti udah hudang boro-boro. Aduh alah salamet uing nyong euy. Duh ngan lieur kene euy. Salamet di urang. Heeh. Moto kehalangan goblok. Moto kehalangan. Kadinya.
mana ngadupak atuh terus Jalan segitu lega. jalan lega moal naon kaula mau naon moal uluh alhamdulillah cuklat dulu aya makhluk ieu monyong eta ku bisa ngomong deui nyet nemalan nemalan udah kadenge atuh tong bari kadegungkeun sia teh alah nyet waduh sehat gitu ai monyet sehat ai jelema kuleuh nyet 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 urang pake ngamen kok aing dang hamin mah loba tumpeng obat anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung nya kitu lele paeh rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikuhut mah doma mah anu tandukna lele wodeh halus 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 tah ina cek aing kumaha doma alus nu kumaha doma jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan doma jalu mah Tanuk jeung kanyut. nu tanukan dua kanyutan doma jalu ieu Jeung nu hirup pang nama gitu. jeung doma teh anu hirup gerapek da eleh we eta mah kabeh oge nyata tam heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh Lancar pisan pikir. itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang doma teh seperti di dia doma da ieu doma ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedug tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka itu ini goblok terusnya balik ke kandang nu nganterkeun ge ngongkos mah kumaneh nah ge boa gelo Cerita kenal mah eta. tak gitu tak eta teh doma alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh teh Mana sabar ya. ai jelema nyaahan deudeuhan welasan asihan alus alus heuh eta teh doma teh kitu seperti na sileung ieu doma ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade tah doma kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun boro di Bandungan ku aing aduh ngeunah ngebelekung si susukan Pasti. luar biasa salah jika Pak Haji Dinar nya keur ngabor Bedol. Bedol. aduh ngeunah Ada redek. Bedol. 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 ngeunah ara reudeuh Ada redek Kang Damur. thank you naon sih teh ngomong teh ku ngaheo teu ngarti aing mah naon cenah Kudu aya juru bahasa pamajaankeun atuh. oh hayang dihartikeun ku aing heeh Juru bahasa ngarang ngarti. sok atuh ngomong
ieu teh aya pikeun naon oh ke tenang lana kumaha kinten-kintenna urang teh bakal hasilna ieu teh nya mudah-mudahan we oh kira-kira geus kataon piduiteun ai pokok panjang teuing atuh goblok tong pajak deui gitu seuri si goblok lain bu seri teh kitu salamanu tembong merweng oh duh hari maneh teh saha ngaran heeh hanya teh apa aduh nama kata apa di babaturan heeh hah aman lain ucok lain odong lain dodi yang disebut Dodi naon dari sono urang mana Dod Cikampek lain Subang lain Sumedang mana tuh Ciamis oh ieu teh Ciparai panjang teuing naon teh Cianjur Ciamis urang dieu oh naon ieu teh oh urang Bandung laguna halo Bandung eta lo Bandung atuh di mana di Bandung na hah loh naonnya Ciparai lain Gede Bage lain jauh-jauh Arsya Manik Cipamokolan lain Cipamokolan mana tuh Boron Majalaya eta Baronogari Boronong Garing bener Salapalaguna urang Majalaya da Baronong oh bener ai maneh naon ka beuki teh tutut lain naon roti ketan roti bakar naon roti bakar sisok lakukeun naon solenak ai gana benar calena colenak poho deui coba deui benar geus boga ka Bogo maneh di mana jauh di mana Gede Bage urang Sumatera bener ai karesep maneh naon kukat-kukut manuk
manuk naon oh buuk lain baca buah gitu Leuh manuk naon yang calecet lain bisa kumaha beli di sadana teh oh soang jauh 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 aduh monya soang di sadana kitunya alah ampun jauh hah cager oh soang suna masuk hah ulah tong panjang teuing atuh bete maneh teh rek itu naon atuh sia teh oh maneh teh hitut naon atuh nah sia teh bodoh-bodoh teh goblok hampura aing moal lila hayang ngising aing teh goblok teh sakitu aing teu ngarti aing sakitu geus dibere isyarat di pawangan aja di pawangan cing pangenangankeun euy mun di jara rempling sakitu kenang beberebetan teh kumaha kadenge datang aing teh mun di jara rempling sadaya hayang dikenangan uing teh ade oh sok atuh hah oh sok atuh giga kayaknya urung kadai tadi kumaha ah genah kitu mah ah aduh nuhun katampi lah aduh nuhun mun nararincak nuhun iya dek nah da dikenangan duit teh sia teh hah maneh bieu teh dikenangan hebat teh tukang kenang teh euy bener tepakna euy saha teh euy tukang kenang tarik dibon ku aing saha ngaranna eta teh Berlin hah Berlin oh Sutisna anyaan budak sia meureun nuhun urang mana teh Sutisna teh walot di Banyaran Berlin hah di Banyaran jauh atuh Lembang mah di Banyaran goblok lain Lembang nuhun aduh kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon diuklanan hah diuklanan saha naon saha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Bapak maneh maot nah nepi ka dibeakeun ku sorangan budak oh teh budak teh ampun musingkeun sia teh goblok hah sia musingkeun nya atuh sarua di bapak maneh teh maot hihihi mun nepi ka geuleuh naon panyawatna saha nu maot nya atuh saha nu maot liper oh atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun bareng kurang oge goblok awa nu maot awa innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos sabaraha sasi eueuh nu maot saminggu aje beda-beda teuing keun bae tong diceungceurikanna
da beureun katuturkeun ku urang oge tong dicengjerikan aja Jaraleun. anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna aja gitu amin gitu kalau beuki parna goblok Kalau bagi parah sih tuh. Untung gitu. Kamu baturan cinta BC ya. kumaha ya teh maka laksana urang jadi dewa teh sararea diuk Yuk. Selasem jadi tukena Muningi ciprit ngatur ke babak coy kulan diuk Ini nada kan. Lolos teuing atuh. Eta we. Lain. Siapa ge? goblok ya Jauh-jauh. sidik nu gelo saya kumaha cenah geus hasil urang dunungan urang kudeta Kesasi acan. Wabejan. kumaha Sirik. urang sararea urang sami bunga-bunga Urang curak-curak. sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut kakawasan sawarga parantos ngalihingihan kursi kerajaan sawarga. Oh ya asik aduh urang tereh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi Terus jadi dewan teh mah. urang bakal jadi dewan. Nah siang ngarugi maneh naon Jadi manusia dan ya jadi dewan mangke kumaha lamun rag-rag jantung nah kapan di mana aya budak geuning mangi karewas sok dewan sawan damai nah sia teh kabina-bina teuing dari sawan. ye ai sawan mah di luhur geuning haseup Awan. awan mah dalang
eta mah putra Dede Amung atuh Awan Wawan Wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan dilawan tong dilawan tak kitu ya denge Gus ya di mana urang sadaya geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon naon cing uing mah hayang ngebor hayang nyieun cai nu murni wah beres atuh pengairan jadi pengairan ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu oge hayang ti bagian pertanian maneh uing peternakan beres melak naon melak kungkang jangan naon atuh kungkang teh ngeunah teteh disiupan dipake coy sama kangkung atuh tama nah sia teh kudu beda kungkang jeung ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung kalangkung nah sia ai kalangkung mah di mana urang lempang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang tama nah sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang panaya laguna kalangkang mah naon boga ka bogo jauh mun tas laut leuweung gunung boga ka bogo jauh teh mah belegung ai kalangkang mah kieu mungguhing dina kieuna geus birat ararinit eta geus birat ararinit najan mungkir geus takdir najan mumpang geus kadar milik diri bagja awak cing lagu naon ya lagu siapa inget teh aduh dek ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat laksana aing kanu ceking deh mangkaning widadari mah cara reking oh cara reking atuh awakna ge sabab aing nya ge buta aing mah loba dedeleuan jeung alus dedeleuan alus tara kanu goreng beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi dedeleuanna ruksak kapeureung-peunan eta teh kuti kotok hayu batur urang ini salah ngomong pirane wak jelema tiluan goblok teh wala lamun mikir mah kasih dirayuna beset ilmu itu ge tadi ge geus cing percaya kasih ayah si ayah wah nu teu beset kabeh oge warukana kumaha mun si ayah percaya ke si ayah mundur mana anu dijagokeun ku seuing di bete mana budak teh etan budak satrian bieu heuh tong ka eta dewe heula lain kelas lain level cucungik maneh gelut jeung aing nah ai wani mah ya dina meunangna aing era dina elehna wirang
boga bandera. sok silakan dia teh budak si harapan gitu aing jeung dewek nepi ka maksa Nepi ka keukeuh. cing inget lamun maneh dina maksana keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam gimana teh neraka jahanam teh coba teu percaya sia lain si lain nggak percaya ya di mana wah di mana Deket pindah. deket pindan Eta raka jahanam teh. itu cak ke siapa Haji Sidik sok kayaknya lamun siling bener laki-laki adalah jangan tersebut itu karena saya sebut karena saja syukur tenggelan dan PKW nu mati gitu acan goblok tenggelan aing mareureui deuleu ayeuna ditengah ke 100 tahun ditunggu naon aya kejadian naon cing dunya ieu teuing gitu nah teu nyambung alah aing teh boga teh makan si jidan Percaya. itu Tara salah tembak pindah. gol alah bangun Khawatir Kang ah. goblok semua teh mah males ya teh karaos liurnya tenggelan nu merekpek ka dewek teh dibayar ku hiji ge punah acan goblok punah naon punah ya sanajan maneh pintura kata lebih salah kata puji lah bapak aing mah geus seteng foto mari rewas goblok iya bawa turunan teh dituna aing kudu kita masyarakat sok wah ya bawa turunan aing ya ayangnya ho posisi jahit ya bawa turunan aing kudu nya masyarakat. Waduh, itu woy. Wah, siap. Tah, sianan tak si goblok. Baru kana kumaha baru si maing. Alah. Si cepot kamu euy. Baru kana aing aja mau jagung gede atuh. Lain di Bandungan, di baheula. Di zaman Mama Suhaya, di zaman Wa Aming Wigana, eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy. Siapa teh? Di mana teh jelema teh? Mama Suhaya gitu. Gua dulu mengading. Cing da si lain teh geus kolot diajar bener saeutik masakedeung deui ge modar. Siapa teh we? Mun panan poe masih lain teh tereh surup. Da teu hayang jadi jelema bener. Tong ngomong tukangan si cepot di dia dari lain. Di mana teh? Lain teu wanieun ka si lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Da beungeut mah ka si lain teh merahmai tukangeun mah meurepan. Eueuh nu teu wanieun tapi ka urang tu maritis. Eueuh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing harapan aing deui. Aduh, Gusti, aduh liur. Waduh, ada petir di siang hari. Aduh, si cepot ka aing neluh. Urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu manu kana rek mati manu aing. Aing teh raja siluman, aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh Sia Raja Namrud aing Raja Singa sing hareupan sok. Aing tukang teluh urang dieu dua mah. kali aing leungah kana hulu aing. Dua kali lieur oge euy. Naon teh euy? Aya nu nunggu.
eta bungut nepi ka sarupa kitu jeung aing anu neungeul kana hulu aing teh sia aing jelmana moal dipungkir deui sia teh sarupa jeung aing sia nyeun kaonaran di dieu sia balik ka astina aing ditewak deui ku polisi keke naon maksudna neungeul kana hulu aing aing si aing datang ka dieu ka lembur tumaritis dan mereka enok aing mah teu didikeun goblok maksudna ngata Bina teuing sadaya jago hirup teh sia. Nomor kana aing sia sok. Aing sia. Goblok sia hulu aing dintod euy. Goblok kumaha lamun belo aing reuneuh. naon maksudna yang enong teh Ya, Batara Kala teh ngancam jelema. terus Dek dihakanan ku si Batara Kala kakara si Batara kesieun lamun jelema raja di negara nyekel enong Semar cek saha mau ke jeung ya make rasio euy make otak saeutik mah yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong mikir sia teh euy jelema geus kolot kari ngarobah laku lampah sia tina salah kana bener tong sieun ku kala kala teh apa kalakuan si lain nu goreng nu matak jadi madawa apa setan kasih goblok kamu kan leutik ka aing teh sia bina teh ya renge ku sia lamun si lain ayang gelut jeung anu ngaran Citrayuda saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate judo silat tinju kungfu benyang lain seuri nganggap enteng ka urang dia oh lain nanggap enteng nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu pieu nu dianggap enteng na leuwih ngulik istilahnya moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia benar buktikeun nya mah bisa silat buktikeun aing hayang neuleuh buktikeun tukang silat mah tidak usik ka deuleuh ieu pajigrab kitu awak lamun tukang nyatu teuing langsung sing neuleuh aing enta tepak tilu langsung moal langsung tepak tilu Ayah silat ujung entot-entotan gitu. Aduh, lain sirat sama goblok merhatikan hap-hap. Nah, silat medelekeun. Contoh ya. Alus aing dulu jeung siapa balik ka teh siapa jigrang bina teuing jangan pipiluhun kana urusan aing jadi we aing keganggu kalau aing hakan ku sia bina teuing tarik ber sok sialah hayang nyawa cebor tuluy keun euy
bieu mah kaganggu kudu gelo sanajan mana nepi ka perbawana oge tetep lah dibikeun enong syukur tadi dibikeun cilaka we wah bener maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar heulakeun ku sia akan ngeunah 3 pek sarua jeung bawang bombay heuh sia disangka cikur ku aing naon heuh sia cikur teu nyambung goblok cikur mah deuleu perintah urang teh kudu cikur ka pangeran syukur leguk abang buta tuh akang na bawa ai syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur teh mah cukur mah kue nu buleun cucur nah sia teh cucur mah deuleu di tukang sia aya liangan bujur teh mah bujur abang buta atuh coba gerak keluar bahtera kala ayo ayangnya tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen urang patutunggalan anjeun jeung kaula bener tega lara tega pati dor ditunggu di luar ya siapa kaca ayo kan gedungkeun aing jantan urang patutunggalan sajeung aing ya bina-bina teuing sia teh ulah hayang kana caekek cucurut handapun batu ulah hayang kanu pegek camerut sia teh gede nyatu ya urang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka si lain ka si lain heula ka dewek heula ka si lain jadi perangna perang mental dor saha nu gede amok di antara urang duaan aing heula sok sia teh goreng patut pege ketos nyaho sia ketos ngucur ceuli bau sia teh bangsat garong culametan leheung lamun bogoh ka budak ora pada sia teh ka nini bogoh teh eukeun mah hapur sia teh ongkoh roromeheun purujus ai kabeuki nu umum mah batur mah sangu dari betimuning beri bebeakan naon timuning dicoek ku simut naon ngeunahna dek pancing kata mah sia teh bau sungut dek pancing saja bati bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge sering tadi teh paingan anjing paingan teh ambak atuh paingan teh ambak na ceulina dicocokan si goblok daguan deu nek nutupan ceuli sok maneheun ka aing ngahina si gelo naon si gelo naon teh ajeng ngabekok sia eleh ngabek
sia teh goblok eleh ambek eleh tapi aing eleh euy pinter aduh tobat kurang patutunggalan we sok mending gelut atau mending silihina Gitu ya mending enteng teh. silihina kumaha silihina silih ledek teh lamun nu ambek eta eleh Enteng teh mematikan gitu. enteng mematikan Enteng nu ambek eleh gitu anu jadi sia dor aing hayangnya parah kejadian. dek aing heula dek maneh heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah Eleh itu lah. aing heula berarti masa aing eleh ini pohon deh teh hom pimpah itu sok sia mimitian sok alah Sing parah sing kanyerian ya. si cacing sia teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu Si cacing sia teh si bau kelek cacing yang waduk. si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk Waduk. Cacingan waduk teh. sia teh sabenerna mah teu boga kolor kolor oge meunang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ku jelema deuleu sapangalengan sabab sia teh mau engkol dua tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok abida-bida teuing wah kuatan euy Satang parah. kuatan euy si teu boga acara gitu. si teu boga acara terus aya kene si geus teu payu Tapi kata hare-hare gitu. kaelehkeun ku anak sia teh iya aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di si dadan aing ya gablek kakenyos lain Si loba nganggur aja nama gitu. harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar gitu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging ayam atahna sia tulangna kuat euy geus ya ho maneh indung maneh ya ho goblok da indung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku indung sia teh lain tinu biasa Jalan teh. tapi sia teh tina bool Leuwih beuri. di Aisyah teh ku indung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung indung sia teh baheula teh kitu tabongana indung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si lain teh tina hileud peuteui anjing ngahina indung aing ambak eleh tubah aduh Gusti pajar indung aing hileud peuteui parah Gusti nu agung bala cek aing oge nya Gusti kahina pajar indung abdi hileud peuteui padahal naon padahal indung aing mah hileud orok juga kade si Asep Eker masih ada tereh modar danaonan bakal
katempo dina ngadalang lagi geus hokhek. Lain tereng Pak. Geus minang ka rumah sakit. Ulah sok kitu ke jeung eta. Geus sering ngabalanjaan rupiah wa ke jeung Sok sombong Asep sia. Heeh bener. Ulah loba dipangkakeun. Nah kitu Ayi. Sumuhun aja. Aya rasaan terek panjang umur teh. Pada ponoknya. Terjag-jag padahal teu bisa kitu Sep Jeung rasaan terek Asep wae. Ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang. Duh. Sia di mana kakenaan muntaber moal becus ngadalangan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir teu bisa dihalang-halang. Beres. Tenang. Aing mah engke Asep di museum. Di museum kumaha ieu. Tapi Pak Asep mah jadi tulang tah. Benar. Ya. Aja benar aja Hanya kenangan. Ulah loba nu di aku hirup teh. Ladang ngawayang, boga mobil, boga sawah, boga imah alus pamajikan geulis. Benar. Geus dicabut umur Masep. Ku pamajikan teh diusir tah. Diusir kumaha? Ku ibu Nenah. Kumaha? Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. Sila teh diusian batu. Di ruang we. Sila karunya. Eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang, ladang ceceuleuweungan di lemur batur, dipake hees kumaru. Lain nyeri saliwat. Nyeri hatenya. Nyeri saliwat. Mending podaran heula pamajikan maneh teh ayeuna. Dosa-dosa wake dipaehan segala. Lan nya ka dosa-dosa wake jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami. Oh sia bogoh ka pamajikan dalang. Lain bogoh jeung dipaehan. Ada sia mah keur mah hayang teh baheula. Cocok urang si Deko samaran. Alah Wajar da kitu Ayi heuh ieu mah nyaritakeun jelema. Nyarioskeun. Ya Ayi. Di payunan Allah Masep rekep deng-deng papak sarua. Daya istilah. Tong borong maneh dalang tuh Bapak SBY. Kumaha apa SBY? Di mana maot eta? Layona cana ka unga pasar, moal aya nu meuli. Moal. Malah sarieun. Bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba? Ya hargaan kana teu. Tidak ada apa-apanya. Eueuh naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua. Sumuhun. Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasan. Aduh, leres. Dodo jana diri manehna moal ngarasa titis tulis ti